Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagero spesial di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki di acara nu maneuh tangtos nama dina galura anu sami nyata di kidagero spesial YouTube. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa sapertos biasa naraskeun hanca nu katunda. Hiji lalakon anu judulna Jagarik Sakabon ayeuna nincak bagian anu ka-8. Kumaha lajengan ieu lalakon urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Pamirsa sadayana, sadacan aki medar dongeng mangga kangge anu nembean manco nembean ngadangukeun ulah asa-asanya di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook, X sareng sajabina deui. Mugi-mugi sadayana tetep aya dina kesehatan lahirna sareng batina, dijembarkeun manahna diambilkeun rezekina oge ditebihkeun dina balaina. Amin amin ya rabbal alamin. Urang geureueuh pamirsa nya Jagarik Sakabona kumaha lalampahana Pasidik Purnama sareng Ambu Aida salajengna urang Bandungan sasarengan. Par samakna sor bajigur sareng abugna mangga kaparayun sadayana prung Kocapkeun hiji poe di kantorna Dimas. Resepsionis di kantor keketrok karohangan Dimas. Terus asup. Punten Pak. Nya aya naon? Ibuna Bapak aya di kantor. Nah kenging lebet. Ulah waka. Pasian we cai heula. Kin. Abdi nu kapayun. Dimas nelpon ka Tika anu aya di imah. Halo, cek Tika anu kakarak ngangkat telepon. Tika, tos sabaraha akang nyarios ulah nyanyanak masalah di imah ka kantor. Akang alim kaganggu kunaon mamah ka kantor. Akang bosen ku kayaan ieu teh. Akang rek nyarios ka mamah. Dimas nutup telepon. Dimas teh sadar yen dina panto Aida geus ngajanteng. Pasamuan Aida anu bear marah may ngadadak ngariuk alu. Sabab ngadenge caritaan anak cikalna anu nyentug kana hate. Aida mendetkeun deui panto tuluy kaluar di kantor Dimas. Aida leumpang bari pikiran ngaran cabang. Hatena tugenah teu nyangka anak nu panggedena ukur nganggap masalah ka dirina. Jajauheun kana boga rasa bungah mah dicicingan kuno jadi indung teh. Kawasna teh mun kongang mah wani pikeun ngusir. Cipanon hiji indung ngecelak poe harita. Kusabab hatena raheut kuno jadi anak. Anak nu dipupusti ti barang ngandung tug tepi kalahir diurus diheman dicomponan sagala kabutuhna. Ari geus jadi jalma jajauheun kana mulang tarima. Deukeut ge sigana embung. Di imah Tika keur nungguan Aida balik. Pasti indung nanyeun kue pikeun anakna. Duanana pasti keur ngagogoreng kuring. Cek Tika gegerendeng sorangan. Sabot Tika gegerendengan Aida mah geus balik. Malah kadenge gerendengan Tika teh. Anu mitnah dirina ngadu jeung ngagogoreng Tika ka Dimas. Tika, mamah kaditu sanes kangge ngagogoreng Tika.
Cek Aida bari nyamperkeun minantuna. Alah, ulah api-api payunan tika mah. Mamah paling ngaruksa katentreman rumah tangga kami kan. Tika kalah malik nyorongot kami tohana. Kurunyung Dimas ge datang. Sadaya pada melan di kantor ku Dimas teh ditinggalkeun gara-gara mamah. Dimas bari naros kunaon mamah ka kantor. Pami aya masalah kan tiasa ngantos Dimas uih. Sok terangkeun kunaon mamah ka kantor, aya perlu naon? Jawab mah. Sora Dimas rada tarik kawas nu nyarekan ka budak leutik. Aida ukur ngahulang, satekah polah nahan perasaanana. Tapi Dimas nyentak deui. Kunaon mamah teh? Kalah cicing wae, jawab mah. Perasaan saurang indung anu nganteur lengkah ieu pikeun nemonan anakna. Cek Aida leungeunna ngasongkeun rantang nu tita tadi dibawa ku manehna ka kantor Dimas. Pok deui Aida teh nyarita deui. Ieu teh putu mayang sareng putri noong anu dikapungkur ge dipikara sepisan ku Asep. Unggal ulang tahun Asep, mamah pasti ngadamel ieu kue. Dinten ieu teh ulang tahun Asep. Di subuh mamah teh ngadamel ieu. Tapi Asep kabujeng angkat ke kantor. Mamah mikir sugan tiasa ngantirkeun ki ieu kue ke kantor. Bari kumaha mamah terang yen kanya mamah kalah jadi bukti kejahatan mamah. Bari cumarita Cipanon Aida mah bedah henteu katahan, murubut masihan pipi. Dimas rada ngaharuk ngadenge caritaan indungna kitu teh, aya rasa hanjelu ngagurat dina pasemona. Nempo salakina rubah pasemona tika gagancangan nyarita. Jadi mamah teh hayang ngabuktikeun yen mung ukur mamah nu inget jeung apal kana ulang tahunna Dimas. Tika tos nyiapkeun sagalana pikeun ngadamel surprise kangge Dimas tapi mamah ngaruksak sagalana. Hing be tika teh ceurik bari nyuuh kana tak-takna Dimas. Nempo kitu Dimas hudang deui amekna. Mamah tos nyababkeun tika ceurik. Mamah puas? Adenge omongan Dimas anu geus kalelebihi Aida malik. Asep tiasa ninggal tika nangis tapi Cipanon indung. Cinta jeung kanyaahna. Pernah Asep ninggal? Teu pernah sakali ge. Teu guna Asep ngajawab pananya mamah, teu guna. Sabab Asep tos hilap janten anak mamah. Tapi mamah pasti teras emut yen mamah ieu indungna Asep. Aida teu nungguan walonan ti anak minantuna bari nyusut Cipanon anu tambah juuh masihan pipi. Aida teh gancang ngaleos mulu ka kamarna. Ai Dimas jeung pamajikanana anu ngahulang rada reuas ku caritaana Aida. Kocapkeun di Imah Ardi telepon di Sada. Halo Kang? Halo? Cek sora ditungtung telepon. Aya naon dek? Tanya Ardi ka Herdian. Anu harita nelpon. Aduh naon dek Kang? Abdi nelpon sabab waktu genep sasi tos dugi ye. Ayeuna waktosna mamah ngalih ka dieu. Teras bapak ngalih ka Akang. Cek Herdian ngingetkeun ka Ardi. Herdian kenaon ngingetkeun Akang. Hal ieu teh nyababkeun papasihan di kulawarga Akang. Cek Ardi kesel. Karasana ku Ardi mah ngurus kolot teh nyababkeun papasihan cenah pacogregan dina jero rumah tanggana. Kirining di Imah Dimas ge telepon di Sada. Aida nungan ukur sorangan di Imah geuat ngangkat gagang telepon. Halo Nyai. Oh Akang. Akang kumaha? Kabarna Kang Akang sehat. Aya naon Kang enjing kene nelpon ka Nyai? Cek Aida bari gek diuk dina kursi. Ya Akang teh teu damang sababaraha dinten. Tapi ayeuna mah tos jag-jag deui. Nyai apa kunaon Akang teu damang? Pasti Akang teh teu aya nu ngurus. Mam asal bae bari hilap teh nuang obat. Janten kolesterol sareng darahna tinggi.
Dangukeun heula akang bade nyarios. Pageto dinten naon hayo? Dinten nikahan urang, Kang. Leres. Nanya itu palai gitu pendak sareng akang. Ayeuna dangukeun nya rancana akang. Enjing kan urang sami-sami ninggalkeun bumi barudak. Pikeun ngalih giliran. Kin kan urang teh naik karetanya. Dah pasti kareta urang liren di stasiun Bandung. Saha wae anu dugi pangpayuna ka stasiun Bandung antosan di stasiunnya. Tapi Kang, cekap teu aya tapi-tapian antosan akangnya. Sidik nunda gagang telepon ka tempatna Aida ukur nangkep gagang telepon barijeng Seri Bunga. Sidik Purnama beberes bajuna hiji-hiji diasupkeun kana koper. Dina panto Paul nempokeun. Aki, cek Paul bari terus nyampurkeun ka Sidik. Aki, kenging Paul nyarios ki. Cek Paul deui. Kenging sok geura nyarios. Walon Sidik bari muruk ka Paul. Aki ulah pernah ka dieu deui nya, Ki. Paul mah watos ka Aki. Da papa sareng mamah mah geuning jahat ka Aki teh. Cek Paul bari cipanonna nyurucut maseuhan pipina batin Sidik maningah helas ngara kacak ngadenge incuna ngucap kitu teh. Sidik teu wasa ngajawab ukur bisa nangkep incu lalakina bari cipanonna mah sarua nyurucut dina juru panonna. Budak pantaran Paul bae ge geus bisa ngabedakeun salah jeung bener, nu nyaah jeung nu tamelar. Nah atuh arik nu kolot, kawas nu leungit rasa ilang parasaan. Kalinih ku rasa jumago, rasa aing uyah kidul bisa maju ku sorangan. Sedengkeun di kamar Aida, oge sarua keur beberes sarita teh, meresan bajuna. Maya datang nyeleundeuk kana lahunan ninina tuluy ngasongkeun gelas anu geus diukir. Bari aya kalimahan eta gelas teh. Ieu teh naon Su? Tanya Aida ka incuna. Hadiah alit kenang-kenangan Kang Nini. Walun Maya. Nini paling hebat sadunya. Aida maca kalimah dina gelas tuluy imut pok deui nyarita bari ngusapan sirah incuna. Hatur nuhun pisan geulis incu Nini. Maya ngagabruk bari nyegruk ceurik. Karasa ayeuna mah yen ayana ninina teh sakitu aya ajena pisan pikeun dirina. Aida ukur ngusapan Maya panonna mah sarua milu rambisak carinakdak. Pamirsa ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Kidagar official nu resep gula galeuh di aplikasi Shopee atanapi Lazada mangga gula galeuhna atanapi belanja online tiasa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Klik salah sawios produkna saparantos lebet ka aplikasi Shopee atanapi Lazada nama pamirsa bebasnya. Bade ngagaleuh naon bae oge sakahoyong sareng sapangabutuh pamirsa bari meser acuk, meser lancingan, meser legging, meser duduk kuinya, meser kompor mangga. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel hatur nuhun anu parantos balanja oge anu parantos ngarojong. Urang keureuh deui dongengna. Kocapkeun di kafe Tepas Sunda. Barudak ngora oge pagawe kafe sakabehna keur nyalaman Sidik anu pamit rek indit. Arihen Rajat kalakah jentul nangkep harigu bari nyarane kana tembok di saluran kafe. Teu milu campur jeung nu sejen anu keur nyaralaman ka Sidik Purnama. Ayeuna Kang kedah angkat di pamit ayai teuing kumaha Kang nyingkahkeun rasa sepi Akang. Hatur nuhun.
Hatur nuhun pisan Yi, cek Sidik anu datang ti satukangkeun Hendra. Hendra malika Sidik cipanonna geus ngagenang dina kongkolak. Ulah nyarios kitu Kang, cek Hendar bari nangkep Sidik Purnama. Akang terasa nyarios nuhun, akang teu apal naon anu tos ku akang dilakukeun pikeun abdi. Abdi asa mendak lain ceuk Kang, asaya panyalindungan. Hendra ngusiwal kana pesakna tuluy ngaluarkeun amplop. Oh iya Kang, ulah ulah. Awios Kang, abdi apal akang jalmi angkuh anu moal nampi pamasihan batur, tapi da ieu mah hasil jerih payah akang ya mah. Akang tos meresan keuangan sareng rekening KP. Tah ieu teh nya etang-etang gaji akang we, mangga tampi Kang wayahna, cek Hendra bari ngasupkeun amplop kana saku bajuna Sidik. Hingga lain mah angkat Kang lah, sadayan abdi robi pipikiran teras ngawagel akang, pikeun angkat kena, cek Hendra bari nyusut juru panonna anu karasa baseu. Sidik nangkep deui Hendra jatuh nyalaman, saterusna ngaleos teu wasa deui nyarita. Sababatena pinuh ku sagala rasa anu pagalo teu puguh rasa keunenana. Cenum bari carinakna kaluar nyampurkeun salakina. Asa kalengitan abdi mah ku angkatna Kang Sidik teh, cek Cenum ka Hendra. Hendra jatuh kurungeuk, teu bisa kadal kalimah sabab keur memper rasa sedihna. Gancangna carita beurang harita di stasiun Bandung. Sidik Purnama keur ngalieukan bae ke arah jalan kareta. Tiap kareta anu datang disampeurkeun di tempoan hiji-hiji gerbongna, susuganan aida numpak eta kareta. Menang 2 jamna, Sidik ayana di stasiun Bandung teh, tapi aida can kene datang. Teulilah hiji KRD datang ti arah Cicalengka, majuna tarik tuluy lalaunan eureun di jero stasiun. Sidik legegan sabab loba panumpang anu jerat-jerut tarurun. Awewe lalaki kolot budak mani pajejel. Di panto gerbong nomor 3, saurang awewe anu teu birek deui pikeun Sidik Purnama turun tina panto gerbong. Aida luak liuk dacan nempoeun ka Sidik Purnama. Ari Sidik ngajanteng bari nempokeun, bebelahan hatena pinuh ku rupa-rupa rasa. Aida malik ka palebah Sidik, barang breh nempo Sidik blenyeh imutna anu kareueut teh medal tina lambaina. Sidik malas ku imutna sabab hate geus kalimpudan ku rasa kasono. Aida lumpat ke arah Sidik Purnama. Nempo Aida lumpat, Sidik ke gancang lumpat mapag si buah hate. Gabrug, Aida ngagabrug ka Sidik Purnama. Duanana silih tangkep di tengah stasiun. Daya kalimah anu kedal cukup kumurubutna cimata ti masing-masing panon. Dua insan nu saling mikadeudeuh teh akhirna patepung deui. Sanajan teu aya kalimah anu kedal, tapi masing-masing hatena galecok silih cacapkeun rasa kasono. Anu geus lila teu kakedalkeun, teu kakucurkeun ku alatan kaayaan anu maksa maranehna papisah.
Segala paninengan nu geus kaukir salila 40 tahun ngadadak narembongan deui. Ieu nu ngaranna cinta anu bener-bener tulus ikhlas, saling mikanyaah, saling narimakeun jeung saling ngeusi kekurangan sewang-sewangan. Jalma nu lar liwat aya nu seuri nempo pamolah aki-aki jeung nini nu kawas budak ABG anyaran bobogohan. Kang, jalmi narempokeun ka urang, cek Aida. Hanya sawios maranehna narempokeun ge. Ih Kang, kin kumaha mun nyararios, cek Aida bari ngaharewos. Paling nyarios sanajan tos sarepuh, cinta urang masih kuat, cek Sidik. Duanana seuri ditahan. Nyai ngajalan hirup 6 bulan. Tanpa Nyai karaosna kawas 6 tahun. Akang asa eureun jantung ngaliwatanana ge. Tinggal 1 menit penak sareng Nyai, jantung akang deg-degan deui. Akang mah teu pernah rubah. Oh, Nyai akang mah moal pernah rubah. Sidik musibal kana saku jero jasna leungeunna ngaluarkeun hiji kembang mawar warna beureum anu sangaja tadi meuli sacan tumpak kareta. Wilujeng ulang tahun nikahan urang Aida, cek Sidik bari ngasongkeun eta kembang. Sami-sami Akang. Wilujeng kangge Akang oge. Tapi Nyai teh gaduhna naon pikeun Akang dinten ieu mah. Jawab Aida bari cipanonna nyurucu deui. Akang mah mung ukur nyuhunkeun, cabut deui sumpah Nyai nu tos misahkeun urang salila ieu. Kaiket ku eta sumpah, urang tos tunggara salami 6 sasi. Lepaskeun Akang teh tina sumpah Nyai. Cek Sidik bari namprakeun dampaleungeunna, Aida teu wasa nolak da memang karasa pisan ku manehna ge tunggarana hirup papisah jeung salaki teh. Aida harita nyium dampaleungeunna Sidik. Akang dileupas tina sumpah. Atur nuhun Nyai. Sawangsulna. Ayeuna mah hayu urang indit yuk. Ka mana Kang? Jalan-jalan emut dia teh kota Bandung. Oh, sumuhun ya Kang, tempat urang ngamimitian kahirupan rumah tangga urang. Oh, hayu urang ka alun-alun urang meser ku patahu langganan Akang sareng Kang Saipul Bahri ning. Teras kapayuna kumaha? Ulah waga demungutan, ayeuna mah urang rayakeun heula ulang tahun nikahan urang. Duanana atuh silih kaleng leumpang ngarendeng dibarung ku rasa bunga anu mokaha. Dina kayan kitu, torojol aya saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun gatuhna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede, aduh dua sejoli cinta sajati Romeo dan Juliet mah liwat sugan mah nya. Dede, Kang Sidik ieu, Caida ieu. Mumpung keur ulang tahun nikahannya, tah. Mending borong ieu awug ibi ieu anu amis raos kareueut matak dedeyeun geura ieu. Tah ieu kukurawuna raos gurih nikmat geura ieu. Sok diborong tuluy urang bagikeun ka para mancowor anu maranco dina dongengna Pak Sidik geura. Dede pasti baru ngaheun. Pohara pemirsa. Kuno rojolna Bisarwiti anu dagang awug magatan ka Kang Sidik Purnama urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu.
Lampahan sidik purnama sareng Hambu Aida pemirsa dina jaga riksa kebon bagian anu kaselapan cak urang teureun heula dihandelem sieum gesan sampeureun urang tuna dianjuang siang gesan laeun urang sampeureuing di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco, satia ngadangkeun oge satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Salam atuh ka sadayana nu parantos maranco, anu nuju maranco oge nya hatur nuhun mugi sadayana aya dina kawalujaan, kabagian, kabarokahan amin ya rabbal alamin. Sakitu heula anu kapihatur wengi ieu pamirsa, hakin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.